Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadaya tepang deui saring simkuring pun Nida Nabila dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta nu lebet ka redaksi Sunda TV baris dirugikeun 10 menit kapayun. Pamiarsa nyanggakeun iber salengkepna. Lato-lato ayeuna keur diulinkeun deui di masyarakat. Henteu ngan saukur barudak, jalmi dewasa oge kaserang demam lato-lato. Lato-lato malah gampang kapendak di mana wae. Malah kamana-mana sora khas lato-lato aya di mana-mana. Sageus jadi topik obrolan anu panas di dunia nyata sareng di dunia maya lantaran populer di kalangan barudak. Hampir di seluruh wewengkon di Indonesia caritakeun lato-lato ayeuna beuki viral. Sawala pangayarna ngeunaan kaulinan dina wangun sapasang baleutik dihijikeun babarengan jeung tali mangrupa dampak eta ngabalukarkeun. Nyaeta budak bisa katadangan refleksi atawa fragmental tekstur teas ti lato-lato. Seueur pihak anu teras ngingetkeun ka kolotna supados teu ngantep budakna ulin sareng hal-hal anu dianggap bahaya. Kalayan peringatan anu kaleulewihan anu nyebabkeun bahasa horor, foto-foto korban sareng narasi parantos beredar di media sosial anu naroskeun ka kolot pikeun barudakna nganggo cocokan salian dijadi resiko keur pamain lato-lato oge bisa ngaganggu kanyamanan batur. Sababaraha urang kaganggu ku sora lato-lato anu nyaring nalika dua bal eta. Sababaraha kolot anu henteu nampi kaulinan tradisional salaku sumber masalah sebab gandeng. Alasan lainna yen dina hakikat sakabeh kaulinan salawasna saluyu jeung resiko. Contohna, main sapeda resiko labuh najan anak tatu. Ngapukeun lalayangan oge resiko cedera lamun labuh. Kanyataana ulin di sawah oge moal lepas ku resiko. Nalika main lato-lato, budak upami henteu ati-ati tiasa kekenaan ku bal anu teas dina leungeun atanapi sirah. Leungeun atawa sirah bisa bareuh ku kituna kawas kaulinan dina wangun sejen. Bantuan ti kolotna diperlukeun sangkan budak aman kalayan ulin lato-lato. Pamiarsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina dinten ayeuna. Ngawakilan alis pangampis Sunda TV, simkuring pun Nida Nabila pamit. Hapunten mung aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.